Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila muallifi hadzal kitab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Paslon ari ieu eta sahiji pasal fi nawaqidil wudu'i, ieu bab mertelakeun pirang-pirang perkara nu ngabatalkeun kana wudu. Al-musammati anu sok dingarakeun ieu nawaqidil wudu aidon deui biasbabil hadasi kalayan pirang-pirang sababna hadas. Wallazi yunqidu sareng ari pirang-pirang anu ngabatalkeun wudu. Ayub tilu tegasna mangabatalkeun wudu. Eta sitata asya'a aya genep pirang-pirang perkara. Ahaduha ari salah sahijina tina genep perkara eta mah perkara kharaja anu kaluar ieu mah min ahadis sabilaini tina salah sahiji dua palawangan. Ail kubuli tegasna mah sabilain teh kubul kelamin waduburi sareng dubur. Min mutawadiin ti jalmi anu gaduh abdas. Hayin anu hirup wadihin anu jelas kelamina. Mu'tadan kana anu bukti karena adat. Naon al-khariju anu kaluar kabaulin saperti cai papang wa ogaitin sareng kotoran. Awana dirona tapi anu langka kaluar kadamin sapertos darah. Wahaso sareng kerikil najasan anu najis ayana. Kahadzihil amsilati sapertos ieu pirang-pirang contoh. Audhahiron atawa anu suci ayana. Autahiron atanapi anu suci ayana kadu di sapertos pilatung. Ilal mania kecuali cai mani al kharija anu kaluar ieu mani bi ihtilamin kusabab mimpi jima min mutawadiin ti jalmi anu boga wudu. Mumakkanin anu ngamungkinkeun anu nekenkeun ieu mutawadi maq'adahu tempat diukna mutawadi minal ardi tina bumi. Falayun kidu maka henteu batal ieu cai mani kana wuduna eta mutawadi. Wal muskilu sareng ari hunsa muskil. Hunsa muskil teh jalmi anu gaduh kedua kelamin. Innama yanqudu saestuna batal naon wuduhu wuduna hunsa muskil il khariji kumargi aya nu kaluar min para jaihi dina dua parjina hunsa muskil jami'an tingkahna sakabehna. Wasani sareng ari kaduana nu ngabatalkeun wudu eta an-naumu qalam ala ghairi hayatin kana salian tingkahna jalma al mutamak kini anu netepkeun ieu man kana bobokona. Wa fi ba'dinus nusahil matni sareng eta tetep dina sapalina salinan matan. Ziyadatun ari nambahan.
minal ardi tina lafad ardi bimak adihi sarang lapat bimak adihi hartosna kalayan tempat tiupna wal ardu sareng aya lafat ardu eta laisat sanes yuqaidin kalawan qaid qaidah wa kharaja sareng kaluar tadi kecuali kajaba fil mutamakkinin kalawan netepkeunana bobokong na naon ma perkara laun nama lamun masare isiman qaidan bari diuk ghairu mutamakkinin anu teu netepkeun ieu man kana bobokongna aw nama tanepi kulem si man ko iman bari ngadeg aw ala qafahu atanapi kulem teh terlentang walau mutamakkinan sanajan netepkeun atau nekenkeun isi man kana bobokongna ka bumi wasalisu sareng katiluna eta zawalul akli hilang akal leungit akal ayil galabat tun tegasna mangalindih alai kana eta akal disukrin ku sabab mabok aw maradin atawa teu damang aw jununin atawa gelo aw ikmain atanapi sakalor aw ghairi zalika tanapi lian anu disebat di luhur warabi'u sareng anu kaopatna eta lamsur rajuli anu ngabatalkeun wudu teh ngaragapna pameget almar'ata ka awewe al ajnabiyata anu sejen ghairal muhramin anu salin mahramna walau mayitatan sanaos eta istri sejen teh mayit wal muradu sareng aya nu dikarepi rajuli kulalaki kulapat rajul al mar'atu sareng lapat mar'atu eta zakarun pameget rajuli dia mah pameget wal mar'at wa unsa sareng istri mar'ah nu dimaksud dina istri jadi pantal pameget sareng istri ajnabiyah goe muhramin eta nu ngabatalkeun abdas balago anu nepi hada syahwati kana batasan syahwat di duanana urfan cek adat wal muradu sareng ari nu dikarepil mahram kulapat mahram eta menjal mahruma anu haram naon nikahuha nikahna ieu mar'ah nganikahna ieu rajul ka mar'ah li ajli nasabin kulantaran arah-arah nasab orodoin atau sasusuan aw musaharatin atanapi ku sabab perkawinan tatalian kamertuaan wa qalu sareng dawuhan musannif min ghairi hairin tina lapat min ghairi hairin eta yakhruju ngaluarkeun ieu qauluhu makana perkara laukana lamun aya hunaka dina eta tempat teh naon hailun hahalang fala naqdu maka henteu batal hina idin dina nalika ieu laukana lamun aya halang mah pantel gitu batal wal khamisu sareng kalima nu ngabatalkeun wudu teh nyata akhirun nawakid tegasna mah akhirna nu ngabatalkeun wudu nyata masuk fajil adami ngaragap parjina anak Adam bebatnil kafi ku beuteungna dampal panangan min nafsihi boh ku dirina au geuriata salianna jadi ngaragap parji anak Adam tabatal wuduna zakaronek lalaki aun satawewe sogiron au kabiron gedeatan leutik hayan hirup au mayitan atau maut ngaragapna teh batal walabtu adamin sareng ari nu maksud ku lapat labtu adamin eta sakitun anu gugur piba dinu sahil matni tina salinan tina sapahina salinan matan wa kadanya kitu deui gugur qauluhu dauhana tu musannif wa man suhal qatiduburihi
sareng ari ngaragap benerna dubur anak Adam ayil adami tegasna bangsa Adam eta yunqidu ngabatalkeun ieu masukot ieu masukhalaqat duburihi kana wudu alal qaul jadidi numutkeun qaul jadid walal qadimi sedengkeun ari numutkeun qaul qadim la yunqidu teu ngabatalkeun naon masul halqati ngaragapna masul halqati ngaragapna bubenderna dubur wal muradu biha sareng ari nu dimaksud kalawan halqah eta multaqal manfadi tempat tetemuna liang bijilna kotoran wa wibatinil kafi sareng ari nu dimaksud ku dampal pandangan eta arrohati talapak tangan ma'abutunil asobi'i sinareng dampar ramo-ramona wa kharaja sareng dikajabikeun wibatnil kafi udampal panangan naon dohiruhu warna panangan wa harfuhi sareng pinggirna panangan wa ru'usul asabi'i sareng pirang-pirang tungtungna ramo wa ma bainaha sareng perkara anu ditetepkeun dina eta ramo fala naqdo maka henteu batal ieu wuduna lidzalika kumargi eta mashu ngaragap ae badat tahammul yasir tegasna mah saparantos ngantelkeun anu sagede. Barakallah, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.